Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul qudwati ari pirang-pirang syarat sahna ngamakmum. Ahada asyara eta aya 11. Allah ya'lama tegesna kahiji yen ulah nyaho makmum butlana sholati imamihi kana batal sholat imamna si makmum. Nu kahiji yen ulah nyaho si makmum kana batal sholat imamna si makmum, sabab lamun nyaho batal sholatna imam maka batal ngamakmumna. Bihadasin ku sabab hadas au ghairihi atawa salianti hadas. Wa alla ya'taqida sareng kadua yen ulah nekadkeun si makmum wujuba qodaiha kana wajib ngodoan salat alaihi ka imam. Wa alla yakuna sareng katilu yen ulah bukti imam makmuman eta nu ngamakmum. Wala ummian sareng kaopat ulah bukti imam eta nu bodo, teu meunang imam nu bodo. Wa alla yataqaddama sareng kalima yen ulah miheulaan si makmum alaihi ka imam fil mauqifi dina tempat cicingna tanapi dina tempat salatna, misal hareup keneh makmum daripada imam. Wa ayya alama sareng kagenep yen kudu nyaho makmum intiqalati imamihi kana pundah-pindahna imamna si makmum. Jadi jalma kudu nyaho iraha pindahna imam. Imam ruku nyaho, imam itidal nyaho, imam sujud nyaho. Eta nu kagenep. Wa ayyajtami'a sareng katujuh yen kudu pakumpul si makmum sareng imam fi masjidin di hiji masjid au fi salasimiati dira'in atawa dina 300 atawa dina jarak 300 hasta tanapi 300 siku takriban. Anu katujuh kudu narima pakumpul imam jeung makmum di masjid atawa dina hiji tempat anu ukuranana teh 300 siku. Jadi si makmum jeung si imam teh 300 siku kurang leuwih eta jarakna teh maka sah eta ngamakmumna. Beda halna jeung anu makmumna loba, masjidna lega. Sing erek ka ayeuna 1000 siku oge jarakna, misal masjid anu panggede-gedena Masjid Istiqlal berjamaah teh loba makmumna, maka eta mah mising nu pangtungtungna oge tetep kabawasa. Bila aya jalma geuningnya ngamakmum sorangan heug jarakna teh nya saukuran ayeuna lebar sajadah, misal sasap atanapi 2 sap jarakna teh jauh, maka tetap dihukum misah gitu sabab kalingkup ku radius 300 siku. Wa ayan wiya sareng ka 8 yen kudu nganiatan si makmum al qudwata kana anut kana ngamakmum teh. Jadi si makmum teh wayahna kudu niat ngaamum. Jadi dina hate lamun naik berjamaah teh kudu diniatkeun ngamakmum. Awil jamaata atawa niat berjamaah. Wa ayatawafaqo sareng ka 8 yen kudu metukan ngakuran nazma sholatihima kana rundayan salat imamna itu si makmum. Wa ayatawafaqo sareng ka 8 yen kudu ngakuran nazma sholatihima kana rundayan salat imam jeung si makmum gitu. Pokona kudu akur we, imam rukunya makmum ngilu ruku. Namun imam itidal makmum itidal, ulah imam itidal makmum sujud. Nah, maka eta teu sah berjamaahna. Wa alla yukhalifahu sareng ka 10 yen ulah nyulayaan si makmum ka si imam fi sunnatin dina hiji sunat fahisyatal mukhalafati anu banget goreng nyulayanana. Jadi nu ka 10 wa la yukhalifahu yen ulah nyulayan si makmum ka si imam
fi sunnatin dina sunat fahisyatil mukhalifati anu banget nyulayaanana. Dina tasawuf awal imam geus naik ka luhur, ai makmum masih kene tasawuf awal. Eta bisa ngabatalkeun kana berjamaah. Wa ayyuta bi'ahu sareng ka-11 yen kudu turut makmum ka imam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.